ka mana? Lain ka mana-mana pan urang teh deuk menikmati udara segar. Wahana anu aya di kawasan Arjasari ari mah. Segar banyak segar. Di itu lempangan segitu jauhna. Segar we. Nah teh Cokor bareuh jeung jebrag. Pan eta teh hitung-hitung naon teh olahraga ari mah. Mah teh kan eta teh geus beranjak dewasa pisan gitu teh asalian teh dewasa teh naon teh geus nini-nini. Manula we ku sakalian. Manusia lanjut usia. Lanjut usia. Jadi kudu loba olahraga. Salah saja panginten kita jalan-jalan teh olahraga mah sambil menikmati udara segar. Lamun cek budak ayeuna emang deh keur kuring malin udara segar ya teh. Capek. Sayang apal mah. Tak kieu yeuh jeung nu teu ngarti teh salieur. Geus sareng atuh rayu ah. Sugana menang jodoh atuh yang emak di dieu. Dah. Aya kapal maneh urang dieu. Parin terkodek geuleuh. Pinter kodek teh maksudna kumaha? Orang dia menyebutkan tanah nu abdi. Hareupeun ti pamajikeunana. Heeh. Pas diteleman mata nu kieu patut. Tanahna teh nu perhutani deuleu. Sayang apal mah. Siga jeung hatena ieu mah. Ukur ngagara pungkul. Ayo ah. Tuh, ari emak sing lama olahraga mah. Nah, kumaha maneh olahraga. Mak. Tadi heula. Naon hi tingali aya manoja. Beh. Ari ka awewe mah bogo ge. Heula. Sa. Neng ieu bade ka manana ieu? Menuju Amang. Tuh, cek abdi oge naon. Emak itu nuju Ameng. Nuju Ameng. Sareng sana mi teh? Wina. Teh Wina. Oge ieu. Teh Nova. Wina jeung Nova. Jadi Lina Nova. Tos ti marana ari neng goyak kieu. Ini jalan-jalan gue mah. Jalan-jalan ku magrib kieu hayang ku sanekala. Selfie. Selfie. Naon apa teh selfie? Oh, itu selfie. Atuh teu api, anu teh apa? Budak ayeuna mah selfie baheula mah wayak teh geus magrib teh ka imah. Dicarekan ku indung mah. Sia hayang ku sanekala. Aya sanakala teh naon ari mah? Jurig magrib. Anu paling parah mah jurig bungkeulekan mah. Kok model maneh? Tah teh berarti naon tadi teh? Bade menikmati gitu umah maksudna. Menikmati udara dia gitu. Tanyakeun ku umah bisa teh ke tempat wisata. Apa? Tapi Cil, ngomong-ngomong urang teh mah nyeret. Ieu urang yang tempat diuk, ngobrolna. Tuh belah ditu tuh. Ieu jeung si Neng gitu Ah, opatan urang ngobrol mah hayang nyaho jeroanana ieu tempat wisata teh ka pelebah mana. Oh, berarti sejantung maro seluk-belukna beuneunan sugana. Ayo Neng di ditu. Ayo, emang Sok, ayo. sok. Mak, itu sejak salik tanggung jawab dik dikumahakeun ieu. Lain tanggung jawab pugu da bate urang dia. Lamun mah urang dia mah suguhan tak ke umah hui-hui wae mah. Pan mahara. Dikumahakeun ieu geus salik ieu. Nya enak kieu ku Ucil tanya, ai mah kapan teh apa seluk-beluk ka pemerintahan. Heeh. Enak ku Ucil ditanya, apakah masuk ke argo wisata ini teh udah termasuk stik apa? Berbayar, Tiket masuk atau tidak? Sok kulinya tanya ke budak korade kumaha bisi gempeureun. Oh, jika kitu meureun tah Neng janten masuk ka dieu teh meureun Neng teh ngagunakeun harus beli tiket atau napi kedah bayar atau napi henteu gitu. Gratis. Gratis. Mak gratis, Mak. Lamun mah nyaho gratis brek. Nyen imah di dieu mah. Nah, ai mah lain maksudna gratis ngeun imah kitu, ari imah nya anggar mah dek ngabangun imah mah kudu meulih lah tanahna. Emang dijual gitu perhutani? Henteu justru makana mah tadi tong ngomong kitu. Bisi mama nyelok eta lamun aya nu ngajual ti perhutani dipepeg tak ku mama. Nah, hampir dipepeg Kapan teh meunang? bangsat berarti eta sebutna. Heeh. Gel. Mana nama ieu mah nya mama lain sing ngomongkeun ieu mah kanu oknumna ieu mah. Oknum tah. Kapan di perhutani teh neng ye, pupeujeuh mah ye. Di perhutani teh kan aya penjaminannya polisi kehutanan. Heeh. Kadang-kadang eta teh kanu oknum ieu mah, lain ka salah satu polisina. Heeh. Kadang-kadang sok aya nu maokan kai eta teh. Oh, Kadang-kadang kerja sama jeung orang luar mau kai kumaha carana digegelan mak? ditemas. Ditebas. Tapi Tebang teh. mudah-mudahan kan ini dia penjagina sing pas apa? Payusnya. Payus aya payus di dieu. Heeh, si Payus mah moal ka pelebah dinya. Oge sareng reng-renganana ieu mah lamun di leuweung. Tapi damel ge rada panuju kitu nya daripada leuweung poek. Mending diparinggah kaina. Ai mah atuh lamun leuweung ditebasan ditebang kaina mah dek pisah kumahaeun atuh banjirna meureun. Sabodo asa ulah ka emak we. Ulah sok kitu urang teh kudu mau nyaah ka dulu teh ulah diwilah-wilah mak. Kudu nyaah ka sakabehna. Sok tanya dia tuh kayaknya. Berarti Neng teh emang rutinitas ka dieu teh tiap dinten atau napi aya samingon sama sakali atau napi sasasi sakali ka dieu teh. Sok ka dieu. Ngadaon menikmati meureunnan. Emang salian ti perhutani di teh naon wae tah? Tempat wisata.
Orai ge aya. Orai. Wah, ayo mau. Demi Allah, tapi ge mangge orai kisi di. Orang melang meureunna. Kalian ti eta teh naon wae di dieu teh? Setiap itu aya rutinitas kesenian sapertos ieu. Dangdutan, Neng. domba. Oh, Sebenarnya adu dangdutan. domba, adu domba. Aduh dong. Oh, berarti samingon sakali teh aya rutinitas kesenian nu disebat ngadu domba. Mohon sasasi sakali. Anu Aya. icalan aya, Neng. Seueur. Mana perdan teu? Mak, Teu. bahaya berarti mah. Naon bahaya? Ngadu domba mah bahaya, bisa-bisa perang jelema jeung jelema atuh. Eta mah diadu domakeun. Jika rakyat ayeuna jeung pamarentah eta teh anu adu domakeun ucil kade. Si waspada, Neng. Hirup Tah. ayeuna mah. Ningan. Berarti aya ngadu Doma. sama sakali. Neng sok nonton ngadu sok. domba eta. Osok. Emang tertarikna kan aya adu domba mah kan meureun kedah pamegat, Mak. Kedah pamegat nonton nanti meureun. Nya. Aya kan istri. Nah, da bebas. Mau ge baheula tukang pencak. Wah, mata jeung Abah Sunandar Sunaria baheula mah. Heeh. Dina masalah ngadu domba mah paling mun domba mah paling ge alus mah. Wah, payak we kieu mah. Golosor ku Abah teh. Disawer. Disawe. Nu diadukeunana domba saha eta teh? Domba Abah da mah teh gablek doma. Eta domba emak kitu. Mama sponsorna. Sponsorna. Tigiri harja mah baheula teh. Wah, mama tah. Mencak. Heeh. Bisa mencak. Terus teu bisa kok kumari mah. Ieu mah iteun sok sigan heueuh geura nyarita teh. Berarti sampeyan sakali teh di dieu teh mah aya ngadu domba oge nya mah nya. Aya. Salian ting ngadu domba naon wae tah? Adu jangkrik aya Neng. Saya. Ngadu jangkrik. Oke, Bang Iten. Terus tong kabalinaan teh. Oh, tong Urang kabalinaan nanyakeun deui. Urang ajak hiburan, Mak. Sok hiburan Urang heula ajak kanya. hiburan jangan urang ngabagiakeun pamirsa AKTV sareng baraya Goldog Sunda. Urang sorangan nih. Sok kanya. Yuk ah. Asoy di Geboy, coy, cerot. Tuh. Berarti naon teh Mak baris ngauniakeun baris ngabewarakeun oge kanggo naon teh anu baris anu seneng liburan nya mah nya. Anu seneng menikmati wahana alam. Heeh. Tiasa ngalingihan oge. Namina teh naon atuh mah ieu teh dapat kerang Neng, uning nanya yakun ka emak kapan mah urang kota atuh da teu apal Neng naon namina ieu teh? Biasana mah sering disebat Pinus. sawit. Sawit. Oh, sawit. Arjasari. Sawit. Pami abdi mah sawit itu ti Banyaran. Abdi linggih sawitna ti Banyaran. Kawit. Oh tama kawit. Aya oge tukang ieu lawak Naon? aep sawit. Hae prawit mah eta mah. Si mama ah sok bodor wae. Ya mah Nengnya babala gonyangan mama ieu. Meureunan lamun urang turug-turug datang ka dieu teh intina mah urang teh rek naon? Pencerahan. Cil. Pencerahan. Tapi opat dia da mah ge ngalaman ngorah heula. Kumaha tah pengalaman Sampai mah? kamalinaan juga bieu. Ulah. Geus magrib kieu can balik ka imah. Ah, eta neng. Sanekala baheula. Nekala. Itu gaya kene sanekalana. Malah natukeun ngaharuseup di handap sanekalana ge. Ai neng ngomong-ngomong sanekala terang teh ieu teh. Naon? Naon cenah mah sanekala teh? Juring sareupna. Yulik sareupna. Heeh. Memang kantos kejadian gitu mah kumaha mah? Pernah baheula mah ge bukan pernah dibekem. Ku sanekala. Heeh. Orang mana eta sanekala teh? Tetangga emak. Eta mah Tapi mang kan boga budak tilu. Mah eta ku gara-gara ku sanekala eta ge mang sanekala eta mah tuh. Boga budak tilu tati si sanekala teh. Eta dongengna teh mama. Dikerekep teh. Heeh. Nikmat dikerekep teh. Ah gitu weh. Tapi kabuka-budak mah nya nikmat baru bargi. Tah kitu mah tak mah ya ka budak ngora. Bepeje. Bepeje. Ade Neng. Da malum jalma mah nya kadang-kadang jelema bager oge geus kasetanan karanjingan mah cil. Heeh. Sok lain-lain ka itu mah. Tah eta berarti urang teh kudu geuat istighfarnya mah. Ucapkeun istighfar. Ulah istighfar sanggeusna. Alhamdulillah. Lah. Loba kajadian ucil. Loba kajadian, tah, nya. heeh. Mama kitu hongko tah. Berarti ulah kamalinaan. Ulah kamalinaan. Lamun urang rek istighfar ti awalna keneh. Berarti urang teh mah kudu leuwih hati-hati nya. Kudu leuwih waspada Tanggung Neng ari waspada, mama. Neng, tanyeng. Bisi Neng teh apal jeung teu ngarti kumata kumaha ditarabaskeun. Kan bae pemirsa AKTV oge naon cenah si imah teh mun cawoka, lain cawoka. Ieu mah nganyahokeun ka hiji warnoja zaman ayeuna. Tah kitu. Awen nu beunang kudu sanikala teh. Jadi ulah kitu mah nya. Jadi we omongan kolot teh sok ngaumaring bala sia mah geus ngungkluk tuh. Eta teh omongan ti kolot eta teh. Jadi omongan kolot teh kade Neng kudu di naon?
bisi mah ku urang Terapkeun. diperhatikeun ku urang diterapkeun ka urang ulah sampai ka dugika aya omongan tadi cek mah ka budak teh ulah kitu bisi katuliskeun nya Itu merenang. aya namanya nyata Oh jangan timanya nya. Mudah-mudahan mah cing emang pantes taneng ge. Berarti ayeuna magrib sakedeung deui gentak langsung buru-buru ngampih. Mau ge bisi beunang ku sanekala geura. aya nu kieu mah Gus lain beunang ku sanekala justru sanekala di udah mah gitu tah Mak, teh karaos waktos manengan urang teh aduh alhamdulillah aing ngobrol mah nya sok eta kamanginaan. siapa Ku kituna pangiten warga-warga AKTV sareng Baraya Gunung Sunda sim kuring baris undur ti payunan pamirsa sewang-sewangan mah kitu nya. mahan Mak, orang pamitan mah. ayo atuh Sim ayo kuring. neng Dah, urang sesarangan lah pangiten. Akhir kata billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuk asoy di Geboy, coy, cerot.